Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, penak di Saung Sawala. Masih eueuh. Masih eueuh. Masih sekitar 3.100. Ya, 102. Naik 0,1. Iya penak deh Kang, cenama di episode 2. Episode kedua ya. Episode 1 kamari pas di YouTube. Oh, 3 juta eta. 3 juta. Anu naon eta? Nu nya Anu nonton. Anu nonton bener. Dina episode kedua ini kita akan membahas apa tahun Hindu cenah. Nah, panginten dina episode nu kadua ieu teh perkawis pamali. Pamali. Aduh, seringnya panginten urang kapungkur terutama waktu salit. Ulah kadinya bisi anu, ulah kadinya bisi anu teh eta panginten anu disebat pamali. Ayeuna ge abdi ka Kang Windu. Ulah lami teuing aya di sisian anu kasep. Billy katularan kasep. Apa? Keprok. Aduh, ieu si Novita ieu pagaweanna punten. Sebenarnya. Nah, panginten perkawis pamali Kang Dori nya. Anu saka emut Kang Dori kapungkur. Kantos dipamalikeun naon teh panginten kesepuh panginten. Pamali mah nu abi emut mah jang cenah ulah calik di payuneun panto. Di lawang panto. Nah, lawang panto kunaon mak? Ngalangan. Lain nonton jodoh ya. Lain. Tapi nya bener gitu. Nonton jodoh. Terus ku abi teh mah da abi teh ali kemi. Banyak tos neangan jodoh. Terus. Oh, jadi panginten di antawis pamali-pamali eta Kang Dori nya janten pamali teh mangrupikeun warisan ti leluhur urang ti kapungkur ge tos aya panginten. Da anu namina lawang panto kapungkur ge tos aya panginten lawang panto. Tos aya matak ayeuna teras diteraskeun teh. Nya berarti warisan teh teu mung harta. Sanes. Hutang. Berarti turun temurun kayak naon atunya pamali nyebatkeun naonnya naonnya tiga naon atunya Panyarek panginten. nya kieu bisa diturunkeun kangge ngawarah mun tapi si panyarek eta teh gaduhan ieu hartos si lokal lah panginten. Si lokal. Nah, sapertos misalkan ulah ka tempat anu aya tangkal gede bisi aya jurig panginten. Nah, salaresna mah eta teh sanes ku jurig-jurig teuing panginten. Lamun panginten eta kumaha carana sepuh urang kapungkur sangkan ulah aya nu kadarinya. Masa kadinya teh kumaha ya misalkan seueur nu ameng kadinya si alamat teh kaganggu. Eta diruksak teh dibabuan teh dituar teh panginten. Anu kadieuna nya engke mangaruhan sistem perakhiran panginten. Janten kan tangkal gede teh nah tangkal gede diangkerkeun pamali ulah kadinya yen diantawisna eta teh. Nya. Nah eta sistem budaya kolot kurang baheula sangkan nyarek ulah anu kadinya. Bener. Jadi ada niat maksud terselubung sebenarnya untuk sebenarnya kita harus menjaga lingkungan gitu ya, tapi diulah-ulahnya dengan bahasa yang langkung ya menurut anak-anak mah serem gitu ya, ulah katanya bisa juri gitu. Tapi di luar itu mah untuk menjaga lingkungan. Aya sababi aya maksudna leres gitu tah. Terus tanya ieu cenah mah saur orang kampung mah ieu teh salaku panduan perilaku agar mereka teh tidak melakukan hal-hal anu dianggap tidak pantas atau berbahaya. Terus gitu abi gaduh contoh misalkan kayaknya abi teh aya hiji orang tua gitu nya neng nya mangga ameng tapi ulah uihna ulah langkung ti tabu 8 wengi mangga uih we tabu 3 subuh hanas di kuping geus kuring segan teh nya we panginten eta maksudna teh eta mah sanes pamalinaan nya atuh budak teh atoh subuh nya entah tapi ulah uih wengi teh kan sangkan ngajagi eta nya ini kan istri gitunya ulah meuli wengi teh kapados kajagi bahayalah istri gitu. Nah sapertos ieu diantawisna aya kantos kuping teh ulah sasapu tengah wengi komo dikaluarkeun. Nah eta salaresna sanes ku pamali eta teh bisi kumaha panginten. Nah diantawisna anu kusim kuring diaos panginten referensi. Nah bet ulah sasapu tengah wengi atau wengi-wengi lah setengah wengi nya. Itu sabab ketika aya nu murag ka handap kan teu katingal bisi aya kurambu murag teh panginten. Aya perhiasan nu murag kopi disapukeun keluar nya engke
aya pengen moal kependak pengen gitu. Jadi lebarnya. Jadi lebar. Leres-leres. Janten sanes mengukur panyarek unggul. Benar. Tak kieu fungsina abi berteman dengan Kang Winu tuh bahasa-bahasana teh janten atuh da dosin. Jadi ada tesagawayahnya pamali-pamali pasti aya tujuanna. Tujuanna Kang. Terus ini juga Kang katanya mah ya dari cara leluhur untuk mendidik disiplin dan tata krama dalam masyarakat terutama pada anak-anak. Nah, sebenarnya mah disiplin menurut abinya ieu mah tinu musim ayeuna tata krama adab-adabna anak-anak teh ada kirang kan gitu. Jadi saur abi mah da sanes ku teu diwarahna ku orang tuana nya, tapi orang tua juga ada kayak bertindak cuek ke anaknya zaman ayeuna namanya gitu. Uraraah misalkan mengenalkan dengan kata-kata pamali gitu. Ayeuna mah budak teh nya keluar wengi teu euih bahkan teu dicari. Nah gitu. Jadinya beda zamanna gitu. Beda. Jadi budak ayeuna mah teu bisa dicari ku pamali. Kunaon teh? Kunaon. Sekarang bingung ngabikeun kumaha carana budak teh sangkan nurut sangkannya salah semua maksudna mah sami kan. Nyarek teh nya ku dedeg ku karunya bisi bahaya teh ya. Seperti anu tadi misalkan ulah ulin teh ulah kamalinaan nya balik jam 3 nya ulah. Ya eta teh meureun ari kapungkur mah kan nya hal-hal nu sapertos kieu teh pamali teh sieun pisan kan. Leres. Sieun kan si sugesti abi kapungkurnya ketika pamali ulah meuli uyah magrib cenah sareupna gitu nya. Oh, kunaon tah Kang? Ya apa dia eta teh masih kena jantan pertanyaan nih ulah meuli uyah pas magrib. Iya. Gawe sanggeus magrib. Itu mari hayang kuninga. Kumaha masana? Kumaha tah? Kurang lagu heula. Kurang lagu heula. Siapa atuh ieu bakal aya nu kita tayangkan video klip dari Pop Sunda. Duka ti saya editor di mana cenah ieu video klipna? Yayan Jatika. Harus ya ku aing. Awas mun salah bilang. Coba tuh nanti kita kembali lagi tetap di Saung Sawala. Kembali lagi di Saung Sawala. Tadi sebelumnya kita membahas tentang ulah meser uyah wengi-wengi. Nah, eta cobi Kang dijabarkeun eta maksudna teh kumaha cenah dina pamali teh Kang? Ulah meser uyah wengi-wengi. Nah, sabab kieu Kang. Adina kehidupan mah kan orang teh kedah tatan-tatan, kedah persiapan. Dan pami dina lagu mah aya ya teh. Sedia aku sebelum hujan. Sebelum hujan. Ora sedia kamu nage eueuh gitu. Cobain orang we deh painten adina tatan-tatan eta urang kedah persiapan. Ya. Lamun urang painten kedah meser uyah wengi-wengi kemana wae orang tibeurang painten urang kemana wae. Nah habet urang teu persiapan gitu. Logikana painten eta mah lebih cenderung karena sikap perilaku seseorang painten yang tidak persiapan dalam hidup. Iya, yang tidak persiapan, yang kurang persiapan ketika menghadapi segala sesuatu painten. Uyah oge kitu painten komo lamun anu sanesna. Leresnya. Silokana painten tadinya gitu. Jadi tinu Sunda tinu khususna ya tinu Kasundaan mah segala rupina teh tiasa jadi pembelajaran kan. Jadi punya niat, punya maksud yang bagus kalau itu teh sebenarnya harus kita melakukan sesuatu teh harus prepare sapertos syuting ya kieu kan. Urang teh kudu atuh nyiapkeun naskahna kameramen. Namun misalkan syuting jam 8 nya nyiapkeunna berarti ti tebu 7 atau napi ti hari sebelumna. Tah kitu. Eta maksudna mah kadinya. Eta sedia aku sebelum hujan teh eta. Mang puterkeun lagu eta cobi. Benten genre gitu. Urang mah pop Sunda. Iya. Terus Kang ini juga ada tercatat ada satu pamali yang sebenarnya mah kalau secara ilmiahnya ini masuk banget Kang. Ini tuh ada kayak pamali pami tuang teh ulah sambil nangtung tuh bahasa ngadeg tatih jangan makan sambil berdiri. Nah itu teh karena tidak baik untuk kesehatan dan etika. Leres pisan ya. Tapi kumaha mun di undangan mang? Mun di undangan nya lamun pinuh goreng eta mah. Ya. Aya wayahna teh. Kan bingung gitu ya. Tapi emang saya-sayana tinu ajaran Nabi Muhammad nya. Leres tina sunah. Tinu eta teh aya tinu minum oge kedah cali. Iya, bujang-bujang painten tuang. Ngaleut oge kedah orang teh dongkok painten tapi cali gini. Nah, jadi kangge nu bade hajatan gitu nya. Atau disayogikeun kursi atau aya nama da kudu calik atuh mah. Udah biasa lagi aya, Bang. Aya tapi biasa cute. Oh gitu. Beda gitu.
Terus mang Indonesia cenah mang. Panginten si pamali-pamali ya kan nya sakumaha anu tadi digenrekeun di awal panginten ya tentang tatangkalan ageng, terus leuweung gitu kan ayeuna ge leuweung kan pami kapungkur mah aya wates-watesna. Kumaha? Aya gunung aya leuweung larangan panginten, aya leuweung garapan, aya leuweung nya eta nu teu tiasa urang lebet ka dinya panginten. Janten karuhun urang kapungkur tos dibagi-bagi, mana nu tiasa digarap, mana nu eta tekenging urang lebet ka dinya panginten tos terstruktur panginten tina nilai-nilai budaya urang panginten. Tapi mang hanya kal ieu mah nya punten-puntenna gitu di wayah ayeuna ge ciga nama tos camal eta kanu lingkungan oge. Eta mah tos katawis kan ti handap oge leuweung teh tos garundul. Tah kitu jadi leuweung teh aduh pohon-pohon teh dituaran. Sanes. Demi pundi-pundi rupiah. Leuweung aya ka abina da eueuh. Oke sami eta mah. Itu seperti eta KDM. Tah kan Deddy Mulyadi ge eta bersangkut pautan dengan alam teh aya eta teh kanu hiji pamalina mah gitu. Dan itu teh sudah terjadi ya banyak penebangan pohon seperti kamari di Sumatera Aceh. Gitunya da eta teh angkan salah sahiji sifat pamali eta teh dilanggar. Itu kan kejadiannya eta korban jiwana seueur, banjir bandang gitu. Jadi pamali ulah nuaran pohon gitu ya, da eta teh pohon juga bisa menjaga untuk kelangsungan hidup manusia. Iya kan kurang teh sumber kehidupan teh tina cai panginten. Leres. Pami tangkalan teh aya, panginten leuweung teh aya. Nya sanes bencana longsor unggul nya kekeringan oge kan gitu. Nya meureun urang teh kedah miara panginten. Miara lingkungan, teu kumacarana panginten si pamali ieu di teraskeun pami eta setuju teu pami Kang Gori pamali ieu diteraskeun gitu ku generasi urang ayeuna. Setuju pisan. Janten bisa ngawarah kangge generasi masa kini. Tang-tang tos ya penonton misalkan ya aya nu umuran belasan tahun, 15 ke 20 tahun teh pernah ngadangu pamali-pamali seperti kitu. Ulah calik di payunan naon? Manto ulah wengi teuing uli atau kumaha gitu da. Eta teh harusnya mah itu sebagai tirah mengembalikan lagi nilai-nilai adab gitu. Jadi ya memang sih bahasa nama ciga nu teu abus akalnya. Tinu naon zaman ayeuna mah disangkana kuno gitu. Naon sih ulah naon jangan pulang malam karena tapi kan saya mah kerja gitu. Memang ada sesuatu kondisi yang pengecualian kan bahasa nama. Tapi kalau itu sedikit dipegang itu bisa jadi kita punya sedikit juga nilai-nilai norma yang masih kita pegang gitu. Menurut Kang Windu sendiri ini tentang pamali jangan begini jangan gitu nanti gini nanti gitu kumaha Kang? Pami simkuring mah sih ari si pamali mah jigana pami diterapkeun abdi misalkan nyaros ka Kang Gori. Kang Gori pamali ulah ka anu naon da ieu mah meureun tos ka hartos gitu nya tos ka hartos. Tapi secara psikologis kangge murang kali ku pamali eta nya masih kene relevan cek abdi mah. Misalkan ka murang kali gitu nya ulah anu bisi anu kadang kawis kan pami barudak teh benten-benten kan. Aya nu nurut gitu nya sepuhna teh aya nu henteu painten. Tah pami disingsieunan dalam tanda kutip nya ku pamali ieu nya seueur oge anu ngagugu gitu anu nurut. Ulah pami peserna weh deui kamu mi bili aya naon sandekala painten. Nya painten nya waktu senam maghrib, eta mah kena ngatepan painten gitu. Tapi teu sakedik oge Kang, ti ranah orang tuana malah nu nyamalkeun jadi camal pamali teh. Itu nya geus we hok mangga gitu. Tah geus zamanna beda. Ulah nu kitu teh euy. Minimal wae mah budak nya gaduh murang kali kitu nya. Dijagi murang kali teh. Nya teu ge ku bahasa-bahasa pamali tapi aya kitu neng atuh geulis kitu nya. Mangga saweos gaduh pacar misalkan gitu, tapi sok atuh di rumah we bari ngaos gitu kan biasa. Nasa deui lain bari ngaos ya. Lain bari ngaos. Nah, gitulah. Ini kita harus video klip lagi nih kayaknya. Video klip lah Kang. Gitu. Jadi nanti kita kembali lagi, nanti kita cari-cari lagi tentang pamali. Masih banyak teman. Masih banyak pamali-pamali nanti akan kita bahas di segmen yang ketiga. Siap. Kalau gitu. Ya. Video klip yang satu ini tetap di Sawal. Wih deui. Pripun teh sih? Wih deui tinggal saung-saung. Gitu tadi kita sudah mendengarkan satu video klip lagi. Ya. Ini kita masih di Saung Sawala dan membahas tentang pamali kan. Pamali. Gitu. Nah, tadi kan disebutkan ya. Ayo pamali nu sanes painten. Nah, mana wi aya pamali naon dieu?
Ti abi mah aya sababaraha Kang. Salian ti pamali Salian. ngarebut pamajikan bat. Aduh. Pas off air tadi. Oh, nyalutak eta mah pamalinya. Pamali teh nu ngora cenah kameramen. Eta mah teu kenging mah Teu kenging ya. Teu kenging teh mun can mampu. Amun mampu mah Ulah pamajikan batur. ya gitu. Pas tadi mah pamajikan batur, mun mampu kumaha nya ulah. Mampu ge ulah. Yang anu available kan. Oh, available. Tah aya contoh namang. Pamali diuk tinu lawang pantau tadi geus nya. Heeh. Pamali sare sore teuing. Tah, tapi eta mah aya ilmiah namang mun sare sore-sore teh misalkan satos bada asar gitu. Emang eta jadi lieur, Mang. Oh iya nya sare-sare Jadi lieur gitu. Jadi tapi mun teu salah ge aya cariosana tina Al-Qur'an gitu nya bahwa larangan untuk tidur setelah asar. Emang awon sih. Awon. Pamit tina saur orang Sunda mah penten tina nya tina waci tina waktu. Yes, eta teh nya rentang waktu eta rentang waktu sandai kala cenah sauran teh gitu. Iya. Nya sina aura nu kaliton teh emang beureum cenah awan itu. Janten yang memang tidak dianjurkan ya untuk tidur sore hari kan. Bener. Terus aya deui Kang dilarang heheotan. Nah eta tapi eta lumayan dugi ka ayeuna ge abi mah tidak melakukan itu Kang. Soalnya pami heheotan teu kudu peuting. Mun di bumi nyalira siang gitu nya heheotan. Parah. Soalnya tuh bisa. Berarti lamun aya nu geulis moal tiasa wik we. Hey, gitu. Saya kan nu geulis. Hey. Malina lalaki. Moal tiasa wik we. Tapi eta mun heheotan dia kita namanya bahasa saena heheotan. Bersiul bahasa Indonesia mah nya bersiul. Tah eta teh sok pilih mengundang makhluk anu tidak kasat mata. Tapi da aya wae caritana Kang. Eta teh misalkan orang teh gitu nya. Sok aya suara nu nuturkeun gitu. Jadi nurutan tipis nurutan gitu. Eta mungkin ya jangan mengundang hal-hal yang tidak baik lah. Intina mah gitu. Mau pamilih tempat anu sakral lah. Gitu. Terusnya ieu anu kangge murangkali ya. Pamali dahar bari guguleran. Ya. Kumaha rek diperhatikan mana penonton. Cenah ngagoler lah. Teu kudu murangkali eta mah. Mamang we. Asal aku. Kemarin langkarak we ngomong. Ya bodor ya, Pak. Pamali motong kuku peuting. Nah, pernah ngadangu tah Mang? Kantosnya eta teh soalna dilih katanyaan umur pondok atau gampang cilaka. Astagfirullahaladzim. Jadi duka kaitanna tinu mananya tapi naon nguku gunting kuku malam-malam teh juga itu teh sebuah larangan pamali. Ya, gitu. Jadi nama tebih tina nu meser uyah. Bari teh ya leres. Nya ari beurang kemana wae sore-sorena meureun beureum. Jadi penting eta mah ti sore geus pamali wae teh budak. Ampun, 24 jam pamali. Pamali nunjuk kuramo kana jalma. Iya nya. Itu berarti jika tidak sopan nih gitu. Mun kedah apa itu kumaku. Tapi abi mah mineng mang diketukeun teh. Ngomong ku bos. Atau benten mana ya? Murah. Bener. Aya wae episode ini. Tah ieu pamali mang. Pamali can di-open. Cim. Pamali teh. Ulah sagawaya teh pamali ra yeuh aduh di siga naon. Orang-orang seueur ngabanyak dina pamali nya. Gitu. Pokokna mah inti nama seueur pisan pamali teh nya jenisna terus contoh-contoh kata-kata pamalina tapi taur abi mah eta teh tos aya di zaman kampungurna pendahulu urang mah. Ada maksud dan tujuannya. Nah, untuk anak-anak zaman sekarang nih ya, saran saya mah coba deh belajar kita tidak cuma belajar AI ya kayak gitu-gitu mah udah harus kayak gitu juga di zaman sekarang tapi nu zaman-zaman kapungkur tentang pamali, tentang naon anu dilarang eta teh coba gerak di deketan deui, di guar deui gitu ya, sangkan jadi ilmu gitu. Beres ya penten pamali eta biasa wih penten panyarek kan si sistem kontrol sosial betul, salah satu caranya anu kedah dibuar nu kedah di lestarikeun deui ulah ka penjara ku kata-kata kamu zaman baheula ulah penten da ari panyarek anu kabeneran mah gitu nya nyata saya gitu leres saya nya seueur pisan panyarek teh gitu nya salah satu di antawisna pamali teh laras. Sekarang aya hiji teh abi mah pamali. Kangge pemerintah ya. Oh. Ulah dahar duit rakyat. Aduh. Aing jadi ese. Bisa video klip lah abi pamit. Assalamualaikum.
Tepang di episode anu salajengna. Punten pemerintah.